Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu di sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui emang bade neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngabantun jejara carios Si Toeng Raja Copet. Ieu dongeng teh karangan emang nyalira sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Kabarayan nu setia manco kan dongeng mang di mana wae aya mugia sadayana aya dina kasehatan lahir nerangan batin oge dilancarkeun sagarubananya. Tong hilap dirojong diteroelan tombol sukre-sukre. Mangga mitra supados nyang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita Si Toeng Raja Copet wilujeng ngadangukeun brung ah. Arancang uing teh nyaeta kumaha lamun uing teh rek mancing maranehanana rek dieupanan tak kitu mang ke nah kumaha jang can ngarti kumang teh dieupanan kumaha nya uing rek pura-pura lelempangan we di pasar nya di blok eta jadi tukang jajan lah bari nyelapkeun loket sina nolol oge katampokan jeung loba eusina mang tah hade jang tete lah maneh teh pinter oge geuning luyu jeung pamikiran emang ngantong sorangan jang kudu aya anu maturan nah jeung saha tuh mang pan meureun jeung mamang wae teh lain jeung mamang lamun emang nemongkeun diri pasti si Komara teh bakal apaleun ku kituna emang teh bakal nyalukan batur emang anu baheula nyaeta urut anak buah anu geus heubeul sarua geus tobat ngaranna teh nyaeta Jang Eman. Eta Jang Eman teh kibari mah geus jadi tukang baso malah malian di dagang baso oge jadi ustad cenah jang. Oh kitu ku tante jadi rek ngagaroan batur emang nyaeta Kang Eman nya keun ayeuna kumbang bakal dikontek sina datang ka dieu urang wadami sangkan bisa babarengan dina nyangkala komplotan si Komara. Cik Mangkarta bari ngusiwel ngaluarkeun HP jadulna. Teu lila kadenge suara Mangkarta keur cacarita dina telepon. Malawan bisa kari ayeuna ya akang butuh bantuan pikeun nyangkala si Komara nu kiwari geus boga komplotan. Jadi mamala ke urang pasar ya, pasar Cikane. Nya Mang Akang, abi kadinya. Tembal Jang Eman, geus kitu mah telepon ditutupkeun, pikeun Mangkarta bunga. Sabab tetela geuning cenah Jang Eman teh bakal datang milu bantuan. Mangkarta ngaragot cai kopi anu masih keneh panas. Alah, Jang. Tetela si Eman teh daek didatangkeun ka dieu. Bakal mantuan urang nya syukur atuh kitu mamang mudah-mudahan wae usaha urang teh lancar jadi meureun engke uing teh babarengan jeung Mang Eman atau Kang Eman nya maneh jeung si Eman mah bisa nemongkeun diri tapi ari emang mah moal bisa bisi kanyahoan ku si Komara tak kitu jang atuh duanana teh ngobrol we bari nungguan eta Mang Eman atawa Kang Eman nurek datang ke warung Mangkarta. Teka rasa ari ku ngobrol mah teu lila hiji mobil bak anu katempo butuh teh geus reg ngaranegeureun di jalan gede. Teu lila turun hiji lalaki bari nyampeurkeun ka warung geus deukeut netep seukeut kana duaan panonan teh lain panon biasa tapi hiji panon mantan copet anu kacidakal hati. Teteh lah geuning teteh si Jang Eman geus datang geus kitu mah atuh nyampeurkeun tah maneh geuning Eman sok asup ka jero yeuh ngobrol di dieu. Cik Mangkarta ngabageakeun geuk atuh eta Jang Eman teh diu
Geus kitu mah ngarobrol we sawala sakumaha rancang tadi. Nyawalakeun strategi kumaha carana pikeun nyangkalak si Komara Saparaka Hanca. Nah kumaha Kang ngarancang akang teh? Jadi kieu man. Tah, maneh pangna digaroan ka dieu teh. Nyaeta dina raraga nyangkalak komplotan si Komara. Jelas eta si Komara teh geuningan boga komplotan di pasar Cikande. Anu bakal ngadatangkeun kasusah pikeun urang pasar. Kukituna maneh eman, kulantaran maneh boga kamera dibutuhkeun pisan. Dina raraga newak oge nemongkeun barang bukti. Engke maneh bakal gawe bareng jeung si Toeng. Kayi si Toeng murid Mang, murid Akang. Itu kutan deh. Nya. Keun atuh engke abdi bakal mantuan. Jadi kudu gawe bareng jeung ieu Jang Toeng. Nepangkeun ieu. Ya Akang mah eman temuhun Mang abdi Toeng. Panuhun we engke tiasa gawe bareng. Urang sasarangan di pasar. Tuh tiluanna teh ngarobrol dewe. Sakala diobrolkeun sagala rupana dina raraga engke cenah pikeun nyangkalak si Komara Saparaka Hanca. Sabada ngarasa cukup babadamian atuh eta Jang Eman dibalik ke lawe saheulanan sabab isuk cenah bakal ngajalankeun raranjangna. Mitra kaum dangu moal lila oge bakal aya hiji pertempuran anu sajati. Anu teu salawasna make pakarang tapi ieu mah make taktik atawa jalan lemes. Nyata perang di antara keahlian dina nyopet jeung merhatikeun anu nyopet. Pikeun ngungkulan si Komara anu kiwari jadi raja copet di pasar Cikande. Manehna teh anu boga ambisi anu gede kahayang. Saenyana mah ukur anu boga hate jeung perasaan oge anu geus nincak dina jalan bener anu bakal jadi raja copet anu sajati. Gancangna carita pasar Cikande isuk-isuk. Katampo harita jalma geus balawiri. Luar biasa pisan ramena. Wa isuk-isuk anu nyecep tiis jeung kaambe bau pasar anu kacida sagala rupayana. Bau hanyir lauk jeung endog oge bau-bau sejena kaambe. Katempo barudak keur balawiri malahan maloba anu aruli naik odong-odong. Aya oge hiji awewe kolot anu lempang ngajingjing kenjleng ka tukang bawang jeung deui tukang asongan anu sasat ngalang-lang we nanawarkeun daganganana. Di antara jalma anu sakitu lobana di pojok blok C si Toeng make kaos anu lusuh atau kaos anu kucel bari nyekel kantong plastik nu sina teh jajanan. Dina saku tukangna nyelap loket anu kanel mitra. Eusina teh kartu remi jeung kertas bon nu ngahaja. Parah disangka metet ku duit. Mitra kaum dangu ditukangeun lapak jam tangan harita teh Mang Eman. Geus cicing we bari nyonyorong roda baso. Dina eta roda teh aya kamera nu ngahaja dipasang kalawan nyamuni. Sedengkeun ari Mangkarta mah manehna nyumput tu kating di mana ngan bae pasti merhatikeun kasabeuteureun eta pasar. Sedengkeun ari nu jadi target mah katempo geus nyicingan deket di tukang lotek. Katempo eta komplotan si Komara teh jalma nu jangkung bukna rada pirang kawas warada hurik we mitra. Anona culang cileung kawas heulang ruyuk keur neangan anak hayam. Panona teh ngareret ka salah saurang awewe. Katempo anu bakal dijadikeun targetna dengkeun di panyumputanana Mangkarta harita teh merhatikeun we. Teteh lah geuning cenah musuhna teh geus tereh ngalakukeun tindakan. Malahan mah Mangkarta ge bisa nempok ka si Komara jeung baladna anu pating kelesep ditukangeun lapak PCD. Atuh gentak eta Mangkarta teh ngabajaan si Toeng jeung Jang Eman. Manehna ngaliwatan HP anu dipasangan ku headset. Halo. Siap-siap euy. Itu si Komara Saparaka Hanca geus kaluar ti lapak PCD tuh. Pasti bakal ngajalankeun aksina euy. Itu mitra wa diantarana obrolan Mangkarta nyata ka si Toeng jeung Jang Eman.
Atuh jang eman jeung si Toeng teh gura-giroe ngadeukeutan bari merhatikeun tetela bener. Katembo si Komara sabaraha kanca teh geus patinggal asep. Jeung katembo aya awewe anu bakal jadikeun sasaranan. Ukur panon anu kalatih nu bakal bisa nyaksian tetela bener. Anak buahna si Komara teh geus hasil nyopet. Eta awewe teh geus jadi korban. Atuh si Toeng teh manehna pura-pura ngadeukeutan ka eta anak buahna si Komara. Ngajak kawas nu hayang dicopet. Atuh si Komara saparaha kanca mani molotot panonan nempo loket anu metet. Ketempona mani kandel. Tuh euy. Kusia aya lauk emas hiji deui euy. Ah, nya Kang. Eta budak teh loba duitna. Alah, jika nama tu tempo geus jajan, eta mani ranggem kitu nya. Alah, bejaan bere kode euy si Gogon. Sina nyokot eta loket euy. Nya siap Kang, siap. Mitra kaum dangu atuh eta anak buahna si Komara teh mere kode ka baturna nu nalah si Gogon anu tukang eksekusi dina ngalakukeun pagawean nyopetna. Atuh teu lila si Gogon teh ngacuringkang we ngadeuketan ka si Toeng. Geus deukeut mah manehna teh pura-pura ngadupak we ka si Toeng bari sakilat leungeunna teh ngodok kana saku. Gep, eta loket teh peunang dicokot. Si Toeng anu bisa ngarasakeun da puguh si Toeng mah geus kalati atuh mitra. Eta dilatih ku Mangkarata, si ceri Cidewa anu bisa ngarasakeun najan eta leungeun teh lemes jeung cepet. Gentak atuh harita teh manehna ngagorowok. Tulungan uing ya. Aya copet euy, copet. Sora si Toeng teh tarik naker puguh we sakur-sakur jalma nu aya di eta pasar mani curinghak. Panonna teh kabeh merhatikeun jelas aya budak rumaja anu tulung-tulungan. Bari aya saurang lalaki anu bayuh-yuh bari ketempo kawas anu reuwas, kawas anu arek ngejat. Puguh we atuh jalma teh jadi rabul. Nyelampeurkeun ngepung ka si Gogon anu geus hasil nyokot loket si Toeng. Urang pasar manehna teh geus tagoe mawa cenah eta jalma anu geus nyopetna. Atuh si Gogon teh beuki we reuwaseun manehna teh geus katohian bagaweanana. Alah, bahaya. Aing kakak-kakanyawan bakal ditewak. Bener we harita teh. Urang pasar pating gorowok, pating jorowok tewak cenah eta copet ulah nepikeun ka lolos. Atuh si Gogon teh beuki gempeur, tapi manehna sateka pola nyalametkeun diri. Baratak manehna teh lumbat. Bari loketna teh dialungkeun, katampo dialungkeun ka si Komara kep atuh ditewak. Pagaweanna teh ngahaja sangkan manehna teh ngaleungitkeun barang bukti. Lamun geus eueuh barang bukti mah manehna teh bakal wani ngangles. Bener we geus kitu mah manehna teh ngarandeg. Terus sacarita ditujukeun ka nu ngudag-ngudag. Kekelanan sia. Tong nyangka aing copet sia. Aing mah teu rumah sanggeus nyopet. Sok we pek garadahan ari teu percaya mah deuleu. Montong angles sia copet. Ayeuna keneh ku aing bakal digebro. Hi, geula ulah waka main kekerasan euy. Cok urang garadahan nah bener eta teh copetna. Ceuk salah saurang anu ngudag bari ngarah-rahan awak si Gogon. Barang geus dirarahan teh lah eueuh barang bukti mitra. Atuh anu ngudag teh teu bisa nanaon. Da puguh teu kabukti lamun eta jalma teh geus nyopet. Gon hatena teh reug-reug sape teh lah cenah maneh teh salamet tina udagan urang pasar anu bakal nyangkalak manehanana. Dina kayan kitu kadenge sora sirine anu disadatari kenaker gebeg si Gogon teh ngagebeg reuwas. Sabab jelas eta teh sora mobil polisi. Bari tekung sila pating torojol sabubuhan polisi. Bari samakta marawa pistol. Ningker eta patempatan. Bari kadeng salah saurang nanti cacarita ditarikeun. Di dieu saha anu ngaranna Eman jeung Karta. Ayo, temongkeun diri. Eta bapak polisi ngagaroan atuh teu lila Mangkarta jeung Jang Eman teh pating torojol nyampeurkeun. Kuring Karta. Taya batur kuring Eman, Pak. Jadi ieu nya. Karta jeung Eman teh. Alus. Cikan, mana barang bukti anu tadi geus di foto atau di video? Mohon mangga ieu Pak barang buktina. Ceuk Jang Eman bari ngasongkeun kamera.
Atuh gentak eta polisi teh laju mariksa kamera tetehlah jelas aya foto jeung videona aksi eta komplotan si Komara sabarakan ja. Bisa katampo jelas bahasa eta komplotan teh nyopet ibu-ibu. Oke nyopet si Toeng. Atuh pihak kepolisian tinggis teh manehna teh langsung gentak marentahkeun anak buahna pikeun nyangkala komplotan si Komara sabarakan ja. Bikin si Komara teh nyangka lamun maneh teh bakal katohian bakal kanyahoan. Deui maranehna teh bisa ngaloloskeun diri, teu bisa kabur ti eta patematan da bugung geus ditingker. Ngan bae pikeun si Komara ngagaremot hatena. Teteh lageuning cenah. Eta teh alpukahna Mangkarta sabarakan ja. Anu geus ngabalukarkeun manehna bakal ditewak kudu berwajib. Kurang ajar gara-gara si Karta tah jeung batur aing bakal ditewak yang cilaka geus teu bisa kabur. Gitu mitra cek eta si Komara teh atuh ganjangna carita pihak kepolisian nu geus aya di dinya teh. Teu loba catur newak si Komara jeung baturna dikiringkeun we rek dibawa ka kantor polisi bakal unggah balewatangan. Anu saterusna bakal dihukum sakumaha kajahatanana. Tapi si Komara memeh init ninggalkeun eta pasar. Panonna teh ngareret ka Mangkarta. Aing mau cecingeun sia. Gara-gara sia aing jadi kacang kalak Karta. Gitu mitra cek eta si Komara. Tapi Mangkarta teh kalah nyengsirikeun we. Kawas anu puas tempo si Komara ditewak ku polisi teh. Bongana cenah kekepeuteugeus jadi copet anu nyusahkeun di pasar Cikande. Si Komara sabarakan Jakiwari mah geus dibawa ku polisi ngajauhan eta pasar. Sabada eta kajadian, atuh urang pasar teh pada muji we ka Mangkarta sabarakan ja. Jeung dieu teu nyangka cenah eta budak rumaja teh wanian jadi eupan. Muka denge salah saurang awewe cacarita. Alah teu nyangka Ujang. Teteh lah maneh teh wanian jadi eupan. Ngeupanan eta copet. Nya jelas wanian Ujang teh. Pokona mah jadi pahlawan di pasar teh Ujang. Nyi, teu nyangka eta budak teh waniannya. Bisa jadi eupan jeung pura-pura we. Sangaran Ujang teh. Ngaran uing Toeng ki. Wo Jang Toeng. Nya ieu nama pasar teh aman. Siapa komplotan eta si Komara teh geus hasil dibawa ku polisi. Keun we sina narima kana akibat bagaweanana nyi. Da eta bungana tuh. Dasar jalma jahat. Kapan aki ge kamari kalengitan. Hutan teh kitu. Nah, kita kungsi kalengitan loket. Iya nya, tapi barang diinget-inget ku aki. Teteh lah loket teh lain leungit dicopet. Tapi pohon nyi. Dasar geus kolot masuk pohoan. Alah, tapi ari kana yang kawin mah teu poho nyi. Kumaha daek dijadikeun pamajikan aki. Sok kamana wae aki mah. Nya pokona mah pasar teh aman ayeuna mah. Ku ayana ditewakna eta si Komara sabarakan ja. Geus moal aya nu dikacopetan. Itu mitra kayaan di pasar teh loba anu muji ka si Toeng sabarakan ja. Puguwe si Toeng teh irungna mani asa beukah pada muji teh sasat jadi pahlawan. Pikeun si Toeng jadi nyaho ayeuna mah tetela ilmu nyopet teh penting pisan keur manehanana. Sabab eta ilmu copet teh lain saukur ngajarkeun maok atawa nyopet, tapi ngajarkeun bener nyata bisa nyangkalak komplotan copet. Sanggeus komplotan si Komara benang ditewak pasar Cikande teh kiwari mah aman. Jalma-jalma jongjon dagang kalayan tenang. Eueuh kajadian kacopetan, si Toeng oge mimiti dikenal minangka jadi budak anu nyalametkeun pasar. Si Toeng kiwari mah teu susah keur dahar-dahar wae mah loba anu marere. Malahan masuk barang gawe sagawe-gawe loba anu nitah. Hiji barakah pikeun si Toeng. Sidengkeun Mangkarta manehna cicing we di warung bari ngalepus udud merhatikeun ka jalan gede. Panonna teh tenget merhatikeun kayaan jalan.
Teuing kunaon eta Mangkarta teh kawas anu boga pirasat anu teu hade. Ari kitu nama kangaranan Mangkarta jalma nu geus legok tapak gendeng kadek. Manehna teh mikiran caritaan si Komara. Tang tuwe si Komara ge moal cicingheun, bisa wae masih keneh loba anak buahna anu bakal balitungan. Euleuh mitra. Waktu saparantos teu nyekapan, sageula we urang tunda jejer carita. Si Toeng Raja Copet duy ka dieu, urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh manganunkeun dina sadaya perhatosanana, hapuntenna tina sagala kakirangan emang saeulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jag.